Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala asyrofil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Dina danget ayeuna alhamdulillah urang parantos kasumpingan ieu kadua panganten anu mana mula-mula sini ganten kula warga anu sakinah mawadah katut warahmah eta pisan udah hareupeun. Kuwa dina poe ayeuna bade dirajahan mudah-mudahan malah mandar sadayana urang dina dangat ayeuna sing aya dina ginanjar kawilujengan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Syakun kanu maha agung kagungan pun payakun dan langit pati di dunia pati kulisi umalan di alam panganten kedah uning aja di alam kamera abang HP atuh ini tur ini mari muji syukur kanu agung nah cenah ucapna alhamdulillah mari muji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah raja dunga raja munah mari Allah dina ahyan wanita sanu masa dina iman dina Islam kalawan nyebat asmana panggilan Allah. ayo mau kasih ngomong Ya sakitu meureun jiwa mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawilujengan para nenek itu genteng-genteng urang ulah kosong ya beulak pada bangsa udang bahagia. akang mundur sedikit dong sama nenek Maka tadi we ieu diubat tes di Cijeruk alhamdulillah sekali ngabelengkuk teh aya anu masihan teuing masihan naon make jeung aya anu 50 aya anu asa hapunten seueur banyol ieu mah wabahnya sekedar hiburan yo maju 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 mandur masih kene jalan rempling dari umur tiga detik kudu sasalaman heula ka panganten keur bari maju deui maju 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 mundur 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 aduh alhamdulillah geningan ieu
Dasyeur keluarga besar di pangantennya. Watekeun sasalaman heula di kalau geurang kasirot. Alhamdulillah can aya. Tenang, jika teh berarti Bapak Haji Tata aya di Cisarua tah. Alhamdulillah ini di kalau geurang kasirot di pangmangna sadunya di dawe eta teh nya kakaraeun dua mah digeuning aya di dawe kawa. Aduh alhamdulillah can aya. Allah can aya. Allah ilah. Jadi kalau kayak kata Sirawan aya menang nu asak daya gak. Heuh loba di dieu teh heuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, di kesempatan pagi hari ini tentunya Uat tidak menyendiri. Uat ditemenin dengan seseorang wanita yang tercantik di dunia. Geus suara. Ulah itu musika, ulah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kamu tidak boleh begitu, ini di payunan lalu kiai laguna. Astagfirullah, loba bayarin. Nah nyanyi nak itu ya tambah sholawat, sholawat kudu bener. Ada emang loba bayarin. Oh iya man. Ulah sok itu, ya ilah eta dandanan. Ditingali yeuh batur mah dandanan teh hade. Ada kieu-kieu ke dandanan teh terus di Wildan ieu teh, Wildan di Bandung. Saep 3 miliar dandanan kieu teh. Monya dandanan juga ucing. Lebih ka kitu namanya dandanan di ilah lebih ka kitu. Cicing, sok urang depan. Panganten anyar ieu karendeng. Ya, kunaon make dieureun keur ya, emang panganten mah lain keur diuk kareneng, lain diuk eta panganten nuju ngadap sim bener lamun nyanyi teh kudu jeung wirah mah kieu. Panganten anyar tapi ngarendeng tah itu maksudna teh. Oh gitu, siap. Sok siapnya. Abang awas bang. Ada ieu teh selain mere deui. Tenang. Urang pakaulan wae cenahkeun anu masalah mere mah. Geus ulah mah kage urang pakaulan geus beurang ieu teh. Awas kan. Atuh kitu mah. Karunya ka eta. Karunya ka Aipan nya. Gitu-gitu can labeuh. Lain abeuh tenang Aipan mah. Sok ayo urang pakaulan heula. Kakak kepala kak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, geus bagian putri geus geus gelung nepi ka kitu. Gara-gara Ipan lebih kaki.
duaan anaknya diwaris ngarawangan di dia untuk rahayu geus di dia kaligrafi